Matur nuhun kanu keprok. Kalau bahasa Indonesia mah saya memperbanyak terima kasih. Sang bahasa Inggris mah thank you ya. Lamun cek bahasa Belanda mah denki we mener. Mun cek bahasa Jepang arigatou gozaimasu. Mun cek bahasa Cina ban kamsia. Lamun cek bahasa Jawa sangat kasuhun dodorok dogan. Urang kudu babangkongan. Sabab bihiru babangkongan teh sebenarnya mah bangkong teh guru. Contoh guru urang teh mun urang bade nanam padi, urang kudu geus oyong bangkong. Lamun urang nganyuk disebut teh kaditu nganyuk ka dieu naon disebutna teh naon acelok bangkong. Malahan mah di ditu make jeung aya ngaran gado bangkong. Tuluy teh urang make jeung beunghar pek di dieu dununganana beunghar urang kabawa beunghar disiup teh kahieuman bangkong. Malah cek bahasa Indonesia mah disebut teh kodok. Coba ayeuna upami urang baju aya baju kodok. Ubar bisul telur kodok. Ya. Malahan urang ku ayana urang jumeneng kieu teh pan meunang emah pa kodok-kodok. Mun dipikir bulat-belit ya ti bobong diutaheun tungtungna kalegleg teu kaburakeun. Dipikir-pikir jelema, yen jelema mah kudu pangarti nu moal pangaci, pangabisan nu moal harga sabab abdi oge bakal pangbisa alhamdulillah ku parurah tapikeun ka abdi diangkat digupay malahan mah. Dang wayahna aya balap kuda di pacuan kudanya teh Tegalega. Alhamdulillah bisa kana kuda siap. Sabab kuda teh kade, kuda bikang asalna ti kuningan kuda jaluk mah ti Sukabumi. Margi aya cirina. Mun kuda jaluk mah ageng tanagana. Eta mah balap kuda, datang teh kuda, batur mah kuda gede, kuda Australia urang mah kuda kuningan jeung bikang tapi otak anu dipake, nu mata disebutkeun otak kudu pinter teh. Marang keur kitu teh ngajajar, dikebutkeun bendera, ka eueuh nu teh jeung serikeun ka urang. Ha he hihi seri, sabab budak leutik. Tapi tenang da aya otak. Ini urang balap kuda ieu geus tarumpak, bendera dikebutkeun, urang ditumpakan, batur mah mabur, ai kuda urang mabur ka ditu ai urang tinggalun. Aduh Gusti nu Agung kumaha ieu kuda teh. Ari kitu aduh kumaha kuda ieu urang tinggalun. Wah teh anta parah urang hese wah meuli eta rason 5. Ku urang teh hayang nyoh digelang ini urang. Kuda disusul cerak ditumpakan surak ame amal-amalan alhamdulillah. Mang Adang jadi juara kahiji ngan urang ripuh ngahihidan sabanding. Tapi kan ka ayeuna urang ngarang di balap kuda mah, tapi kan ngarang lagu saya ini si gembala marmot jauhnya. Tapi asal Purwakanti banyak. Saya ini si gembala marmot di Paraban jukut sacomot nu panjang nu ponok di lamot lamun ngandang sarena nyang koyot. Saya ini si gembala kambing di Paraban jukut sakolanding ku bau meledos meleding si horeng teh hitut aki kuring. Bila hari sudah petang Yumbing pulang ke kandang, saya nurut nempel di nubikang. Ku enak cungkelik cungkedang, budak cerik huluna katingang gedang. Dasar keahlian, anu tadi aya keahlian mah kudu ieu. Alhamdulillah abdi oge fungsi ngalak waliwis. Ngalak ngawaliwis teh biasana batur mah ku itu, urang mah ku belut di talian. Buntutna lung di kitu. Dasar di goya bag waliwis, aya waliwis di dieu hiji cokot. Ku belut teh santok maklum leur teh belut teh biji tina boolna. Santok deui ku hiji, biji tina boolna, santok deui ku hiji, biji tina boolna eta katiir belut. Belut anu belut teh katiir si waliwis teh waliwis 5.000 katiir alhamdulillah. Ngan di kurang di kitu, kurang di kieu ditaikeun kana
langit teh kerejut. Karena untung serangan nya ti harita teh urang teh wah ber ka bawah ngapung geus ka bawah ngacung teh nya plus teh di ditu teh inget kan ti kuncung urang teh hendak kana. Da puguh. Naon da beak atuh waktuna urang teh geus tadi. Anggosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dirulusuh. Beak waktu.